bapak gaduh istri gaduh putra heug usaha menang duit 10.000 sadinten. Ingat ya rezeki teh antu adul amanah, di mana menang 10.000 itu nu tiluan, nu urang saperti lu, nu pamajikan saperti lu, nu anak saperti lu. Lamun 10.000 berarti nu anak 3.000. Isuk-isuk budak ngenta jajan, lain ngenta nyokot hakna nu dipiapekeun ka bapakna. Dibere we 1.000 aya keneh 2.000 tanu budak. Matak teu lila teh budak teh ngenta deui nyokot hakna kalah dicarekan. Kuduna lamun budak kerep minta duit kudu alhamdulillah. Nah soalna urang hidang henteu gitu budak nanyakeun ulah dicarekan. Ieu kolot stres teh kagak mah. Cenah abdi mah geus kolot walau kana arwahu minal gorgor ceuk Allah. Urusan ibadah ka Allah teu pabulit jeung umur. Sanajan nyawa geus aya dina tikoro bongan hirup keukeuh we tuluy ibadah. Itu sekemampuhanana di saat waktu hirup. Urang kahanap tos maot semet beung kahanapnakeun, tapi sirahna mah masih kene hirup. Ngong we adan, kudu salat teh menang teu bongan hirup huluna. Anu kasep ngahiang duka ka mana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hijab. Wassalatu wassalamu ala rasulil huda wa ala alihi wa sahbihi liman ihtada. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka syahida wa mubashshira wa nadhira. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man azuma ala saati maulidihi kuntu syafi'an fi yaumil qiyamah. Kersana Ketua Penyelenggara Hormat dan Pribados, Pangresa Bapak Kepala Desa sami hormat dan pribados, teka kantun sesepuh agama, sesepuh masyarakat sami hormat dan pribados, Bapak Ibu hadirin wal hadirat anu sami nampak hadir, mudah-mudahan kenging kemuliaan di Allah Subhanahu wa taala. Tipayun pribados sabada ngahaturkeun tahiyatul muslimin, teka kantun puji sareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat sareng salam kagungan Allah mugia izin mantenna dilungsurkeun kana wadah rahmat Allah nu parantos dipasihkeun ka Kangjeng Rasul. Mudah-mudahan rahmat Allah nu tos aya di Kangjeng Rasul kadorong ku awasan doa rahmat sareng salam ti urang mugia izin Allah eta rahmat sing tiasa leber. Anu laleberanana mudah-mudahan izin Allah dilungsurkeun ka urang sadaya ti dunya dugi ka alam akhirat. Alhamdulillah ku barokah tina kesatuan sareng persatuan antawis para alim ulama umaro masyarakat bersatu dina ieu dinten. Hakikatna urang niatan sami-sami ibadah ka Allah Subhanahu wa taala anu nganggo perantawisan takziman sejak ngagungkeun kana waktos dilahirkeunana Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Palebah dieu urang tiasa ngemutan lamun jeli ngemutanana sategasna Allah Subhanahu wa taala ngadamel nabi teh lain hiji-hijina eta nya Pak. Allah ngadamel nabi sareng rasul teh aya 124.000
anu diangkat dua jabatan Nabi ongkoh Rasul ongkoh ayat 315 pimpinanana ayat 25 anu jadi raja mung hiji-hijina Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan eta malah Kangjeng Nabi mah jadi rajana sanes bae sadesa sanes bae sanagara tapi Muhammadun sayyidul kaunaini wasaqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami. Kangjeng Nabi mah jadi raja di alam dunia saalam dunia lain bae jelema kutu rajana ka Rasul itu hileud babakaur ngaraja ka Rasul orai totog ngaraja ka Rasul batu ngaraja ka Rasul mata Kangjeng Rasul mah harita badaya pemilihan raja teh mungeun naon sababna sabab jadi raja jadi presiden mah paling kemampuan ukur sanagara sedangkan Rasul mah jadi raja nah saalam dunia bahkan di akhirat oke nu bakal jadi raja eta keneh ieu umat Islam pada terang karena ieu jujutan anu ngaraos yen Allah ngadamel Nabi teh 124.000 kunaon orang Islam jadi kawas anu sulit kahirupanana naon sulitna anu diperingati teh hiji we eta lahir Kangjeng Nabi Muhammad diisrokeun dimirajkeun Kangjeng Nabi Muhammad hijrah Nabi Muhammad itu tapi kadihitanan di parasan Nabi Muhammad nah Nabi nu sajen teu itu nah ngewa atau kumaha ya ke Nabi Adam ke Nabi Ibrahim urang teh sanes ngewa-ngewa teuing nya Pak aing ngewa mah ampun para lundat nami naga itu mah jabatan naga nya Nabi nya Rasul nya upami umat Islam memperingati Nabi 124.000 mah itu dah diperingati kabeh teu aya jang hitut-hitut acan kaburu peringatan deui itu soak lah nya matak nu diperingati teh eta we Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beh ditu nah nu sejen mah meredit itu teu aya nu balager dina waktu dibutuhkeun ku urang jaga di poe kiamat bring umat Islam anu riweuh di alam dunyana da ceuk Allah adunya majratul akhirat lamun hirup di alam dunyana riweuh parat ka akhiratna ge eta mah dabungan urang ayeuna hasilna tapi mung riweuh di ditu ceuk Allah ai modalna riweuh mah nyentong sok nyalahkeun dabungan buatan urang matak di poe kiamat teh kalangcing alabring jelema riweuh mah tingali ayeuna ge di alam dunya jelema riweuh umpan kitu bring itu bring ka dieu eta jelema riweuh teh nya dan nu teu riweuh mah cicing nu teu riweuh mah itu nya bapak hoyong teu riweuh alimnya hoyong salse nya bilih hoyong salse iwati maut tara aya anu hitut-hitut aja gitu oke kasebut keruyup karayap di alam dunya mah moal aya nu senang ka begitu nya asal brai beuntak weh ti mimiti peureum brai beuntak nepi ka peureum deui teh geus teu aya renghapan anu narik napas itu riweuh jeung riweuh balenyeng ka sawah ka halodoan sieun teu kagarap deui gadar ku hujan urug riweuh deui ngomean urug itu balik ka imah pamajikan ngan ca duit riweuh deui can budak sakola gitu matak jelema anu berpikir panjang mah sudi ting aing dituluykeun ge di alam dunya mah kieu wae paeh kamari ku corona teh teh jelema cerdas daripada dituluykeun riweuh ya mending salse gitu matak bilih ieu mah bilih kanu hareuyeung salse mangga we tuturkeun nu atos-atos nya entong sieun ham entong setengah hate entong ham-ham da batur ge tos kadari itu ban nya malah tadi ge aya nu ka ditu
urang jeung alabring di arah mahsyar teh deregdeg ka Nabi Adam itu ya naon maksudna ka Nabi Adam ngenta bantuan we da jelema kafir mah ti dunya nepi ka alam akhirat ke tara aya nu minta bantuan sok tingali urang Kristen nyeun gereja aya teh nu ngenta bantuan ka RT da burung ditengeulan ku RT na teh karena sia ngajerog di Kristen kira-kira mararat mah pan gitu nya teh itu tapi orang Islam gila orang Islam itu tilembek nepi ka ustadzah yang ngomean kenteng masjid tilu siki kuat ngajukeun proposal mararat ka bina-bina da lain mararat deung teh urang Islam teh nu jelas mah madit teh ayeun imah sorangan 3 tingkat geus nah ayeun masjid segede plok oge itu buat ngaju proposal padahal agama pangmulya-mulyana cek Allah Ta'ala iwati agama Islam mual sangsara yakin sangsara itu matak jalma di alam dunia teh dibagi 3 golongan punten parulah ieu pamenak adieu nu bodoh jelema di alam dunia teh kahayangna teh aya 3 golongan hiji aya golongan jalma anu jagana hayang ka neraka entong nyebutkeun piraku matak Allah nyieun neraka ge bilih aya nu haroyongeun moal aya nu apalin kana tujuan jelema iwati Allah nu nyieunna itu Allah apalin ka jelema nu hayang ka neraka matak nyieun nerakana teh heula itu supaya datang ka ditu teh tinggal brus we teh kudu loba omong nya kadua aya jelema nu hayang ka sawarga itu nupang lobana jelema nu hayang ka neraka ongkoh nu hayang ka sawarga ongkoh tak ieu nupang lobana mah itu lamun ku logika mah piraku entong piraku dan nu ditingali ku Allah makarya istilah bahasa kolot baheula lamun melak cengek tong ngarep-ngarep buahan tomat komo buahan cau amon mah nya teh Pak itu amun jalma hayang ka sawarga salat tara puasa batal wae zakat lebar da menang bangga munggah haji sieun teu balik deui jelema nek hayang ka sawarga jurusan mana da mah dicare ngan lamun jalma nu kitu hayang ka sawarga kawas melak cengek hayang buahan cau amon itu daya aya jelema nu hayang ka neraka loba cirina jelema nu hayang ka neraka nu kumaha nu digawena lempeng kitu lamun bahasa santri mah disebut tauhid teu euneuh kalindungan teu gedag kaanginan lurus pagaweanana eta jelema nu hayang ka neraka itu maling mauk gaplek kitu we digawena teh tara salat ongkoh riweuh ada digawena teh engko nya garelut teh eta ka nerakana moal susah malaikat oge nuliskeunana teu rudet gitu malaikat atin nuliskeun jelema nu hayang ka neraka mah dina korsina ge bari euneuk-euneukan salah ente bingung pageuh hebal pena jeung malaikatna abal pen aing teu maju ditempo teh paeh jelemana ceuk malaikat paingan bal pen teu maju da eueuh deui gitu geletuk poe kiamat aya nu nanya eueuh nek nanyakeun naon jelema salah kabeh matak geletuk kiamat teh brus we ka neraka 14 kabupaten itu cek malaikat kamarana cenah ieu jelema teh sawareh deui itu cenah geus ka neraka ai jelema hideng can dititah ge geus mareuleuh maneh sakitu henteu pi omongeun ngadenge ustad adan karep teuing aing ka sawah we tak lempeng tauhid eta ngaranna pancem pemikiran
nepi ka akhirat oge jelema pancek mantirudet gitu. Kadua aya nu lempeng hayang ka sawarga, aya loba dina kitab Duratun Nasihin para budak PAUD tong nyaritakeun kitab kolot dah bisa teu katanagaan itu dina kitab PAUD deh ya nu aya dina Duratun Nasihin cek Duratun Nasihin jaga di poe kiamat aya jelema 5 golongan jelema ka sawarga teu ditanya heula kitu kiamat teh jumetet teh di lawang sawarga eta jelema lempeng digaweana teh sahadat salat zakat puasa sahadat salat zakat puasa tara maling ongko tara nipu ongko tara ngomongkeun batur lempeng matak jadi kiamat teh jug lawang sawarga saha diantawisna nu 5 golongan teh hiji nu bakal pangheulana ka sawarga nu nanya malaikat oge jelema beunghar mah nu nanya izin kuno beunghar mah RT wae nage pajeg kanu beunghar mah ngan nepi ka buruan teu wani pok balik deui kuno beunghar itu ka jelema nu kurah koreng adadak neangan hakaneun 4 kali nage sapoe itu nya malaikat ge izin kanu beunghar mah gitu. Bapak palai beunghar amin mudah-mudahan dikabulnya Bu palai beunghar ya mudah-mudahan ai hayang memenang teu salah jeung agama amun sauri santri Madinah Alfiyah irfa bikanal mumtadas man wal khobar tansibuhu kakana sayyidan Umar kitu dina Alfiyah sama kita berhenti budak we tong ngaji kolot di mana aranjeun kabeh boga kahayang anggap langit 7 lapis teh bilang ditoel berarti di mana urang boga kahayang kudu leuwih luhur tibatan langit urang usaha tibang kuli macul hati-hati ka anak itu di mana nyakolakeun budak di mana masantrenkeun budak niatan dina hate muga-muga anak abdi sing jadi presiden entong ngukur kana kemampuan urang da Allah mah kawasa itu moga-moga anak abdi sing jadi presiden dina doa urang dikabul satengahna we entong kabeh atuh jadi gubernur ya maah da urang mah hirupna ge usahana ge tibang kieu sing tamat SD diijabah satengahna teh ngan kelas 2 ge sisieut nu salah lain budak bapakna jeung indungna nu salah kitu ceuk Allah irfa bikanal mubtadas man wal khobar tansibuhu kakana sayyidan Umar di mana aya kahoyong sing luhur gitu ulah ningali nu geus palai bapak beunghar ibu palai beunghar ieu mah saran sanes miwarang nya da boro-boro urusan kieu kitu nu kapena ku abdi mah sanajan sahadat salat zakat puasa ge eta lain titah Allah itu abdi teu meunang keterangan salat dititah ku Allah ngerakeun ka jelema lamun Allah nitah salat berarti Allah teh miskin butuh kuno salat jang naon dina Asmaul Husna disebut Al-Ghaniyu Allah teh maha kaya lain tibang beunghar tapi maha beunghar na anu beunghar mah loba ting pangabutuh sudi boga pangeran aing ngaloba ting kahayang itu kajian ka RT wae ngajeng ka eta mah Allah mah teu butuheun naon atuh sahadat salat zakat puasa Allah mah lain nitah tapi nagih geuning nagih bongan urang tadina kira-kira 5 meniteun deui urang sadaya kalahir ka alam dunya nuju aya dina patuangan ibu hakikatna urang ditepangkeun jeung Allah nanya ka urang cek Allah hei jelema lamun aranjeun kabeh ku kami dibijilkeun ka alam dunya rek naraon anjeun di alam dunya kitu bade teh ku sabab urang teu apal situasi alam dunya teh sugan teh teu model kieu kudu di baju kudu di calana gitu tambahan ongkoh ku parurah kudu di masker hiyo sibuk kudu dahar kudu minum kudu sare urang teu apal lamun di alam dunya model kieu yakin abdi mah bapak ibu sanu hadir ayeuna
lamun urang nuju aya di lebet patuangan ibu apal situasi alam dunia model kieu jeung tibatan bijil mah kajian mateng soak geus bijil ka dieu sok rarasakeun nya samarukna meureun di alam dunia teh kawas di jero beuteung inung teu kudu ka sawah teu kudu ka kebon moal aya RT nagih itu moal aya ustad cicilubungan hayalah sholah hayalah sholahan aman deh kusabab teu apa ditanya ku Allah rek nanaon aranjeun ka alam dunia ngacung urang kabeh jelema waktu meme lahir cek urang Gusti lamun abdi dilahirkeun ka alam dunia abdi janji sanggup ibadah tah ibadah teh tadina kasanggup urang itu ngan kusabab jelema mah sahideng jauh jeung anak sapi nya da sapi mah cacakan ilung bapana eueuh nu masantren mah anakna harideng nyahon adab tata krama nyahon kakolot kudu kumaha sok lalajoanan sapi mah lamun brol ka alam dunya teu aya nu ngaringkuk opat poe 5 menit geus jujurung kunungan sajam teh geus nyatu sorangan ku nyah-nyahna ka ilung bapa cacakan teu masantren inung bapana komo lamun inung bapana sarjana ya anak nama begitu bijil ke langsung main bola sapi ai jelema anu karomna bani Adam pangmulya mulyana makhluk Allah ieu di jelema-jelemana barudak ayeuna beda jeung budak baheula ya Pak budak baheula mah 40 poe teh panonna ge karek meletet setengahna can deuleueun naon-naon nu baheula itu barudak ayeuna mah di jero beuteung keneh geus beuntak matak barang bro lahir ke alam dunia langsung ngaguik teh nempok parabot inung itu sugan teh teu kitu bentukna ruas cek budak barang teh hulu suka teh namru gitu namru nya madak budak anu leukeun mah sok rada lila sukuna naik di teh nya Pak itu ai awakna mah geus hiji ruas kadua hayang ngukur nya diukur ku budak legana teh 7 bata setengah sok ukur di dia nah teu percaya mah nya jadi jengkalan teh aya 15 jengkal simut 15 jengkal RT mah baik mau laku teh jelema mau burung ulin di ditu teh kitu nya kitu bro lahir ke alam dunia teh encan naon juga guguikan deh jelema mah tara aja anak sapi nu bro langsung ngajerit da tereuwas sapi mah itu tak bedana sabulan 2 bulan 3 bulan nepi ka sataun ge can apalin inung bapak matak budak mah kabeh oge kalebet urang sadaya abdi yakin kana ilmu tauhid pangheula-heulana anu diomongkeun ku budak teh eling ka Allah kabeh ge jelema mah we lalaki ge mimiti nu pangheulana diomongkeun teh eling ka Allah itu kumaha cuk orok kabeh Allah langgeng orok pangheulana kusabab inung bapana rebing gitu ayo curi wadahna jara leber pangdengena salah alamat sakitu cok budak Allah langgeng kadengen ku inungna teh hauhakeung eta teh ceuli rebing ibu gaduh cepil alhamdulillah peparin Allahnya nya sabaraha hiji ibu cepil Masya Allah karunya ding sugan teh teu kitu lepat ibu manya aya cepil 2 itu cepil mah hiji 2 soten liangna
lamun cepil aya 2 bakal beda dedengean. Ceuk nu katuhu sora goong teh gung, ceuk nu kenca mah terok tok. Eta cili aya 2. Ai gung keneh mah hiji cili teh da sorana kadengen akur. Kitu nya. Karena teh. Itu sabaraha hiji ibu cepil? Nek nyebut hiji lebar nu hiji deui bisi leungit. Teu aing nyebut 2 da kadengena sarua kitu. Al jahil tadulu ala sako saur Nabi. Jelema bodoh masuk lindung pemikiran. Nyebut hiji sieun leungit, nyebut 2 mau burung rageg dadengean. Nanti mending balem we. Itu ya matak parat nepi ka akhiratna oge kasawarga henteu kan araka henteu cing harulang we da puguh linglung ti dunya keneh. Barang bro lahir ka alam dunya katingali geuning jalma di alam dunya teh ngarango-angoan. Da baheula mah teu acan seueur doktor, teu acan seueur suster, teu acan seueur bidan, matak nganalkeun nu ngalahirkeun teh iwati paraji. Nu baheula mah nya Pak. Itu sieun we ngadenge dokter teh. Iwati paraji. Ai paraji baheula mah jorok. Di mana aya nu ngalahirkeun teh manehna mah meureun naker tanaga. Nyangegang we paraji teh nu ngajuru teh. Pas budak bijil meureun katemong parabotna paraji. Rewas tah ngagoakna mah ningali parabot paraji. Gitu. Anu bapakna mah teu katemongkeun, sabab bapakna mah keur ka sawah. Gitu Pak. Nya. Berai katingali sinjangna acukna rewas. Cek urang harita ngan hilap deui we. Ieu mah cek ilmu. Gusti geuning di alam dunya teh riweuh ieu teh. Kedah diacuk, kedah dilancingan, kedah barang tuang. Atuh Gusti lamun riweuh kieu abi rek kumaha ibadahna? Tah ngajeritna budak kitu. Matak aya budak soak. Cek budak Gusti teu sanggup adi ibadah model kieu mah situasina alam dunya mangga we nyangakeun ka Gusti aya nu langsung maot. Tong aneh lamun budak begitu lahir langsung maot eta budak soak ningali bapakna. Gitu. Daripada dituluykeun nepi ka kolot malah cilaka, mending harita keneh kasawargana bisa jadi langsung tanpa pemeriksaan. Itu. Aya nu ngajaran Gusti cenah dia mah ngajarane heulaanan 2 poe mah nek ningali situasi. Gitu nya nungguan 2 poe meureun beuki riweuh wae dah Gusti teu sanggup hos. Itu aya nu saminggu, aya nu 2 minggu, nu sabulan 2 bulan, nu satahun 2 tahun, tah urang mah ieu teh kalepasan. Gitu. Temporek sesek napas eungap itu kalah kaburu resep manten di alam dunya. Saha nu pangheulana ngadidik ka urang itu jurig nu pangheulana ngadidik. Iblis mimiti budak teh arulin jeung babaturanana ya di buruan atoh inung bapana budak anteng ulin teh nyaho budak mah keur dididik ku iblis. Ngadidik naon iblis? Ngadu kaleci, ngadu karet. Nek kaleci nek karet ke judulna ngadu berarti iblis geus miheulaan ngasupan ilmu ka budak. Ustad can wanieun ngadidik ABTC aba tasa encan iblis mah geus menang 2 kantet bukuna. Naik saeutik kana remaja ngeureujeuh kana gaple tah seimbang jeung umurna da mah nya geus janggotan kudu ngadu karet mah ngerakeun dorakana leutik teuing matak naik ka dituna kana gaple kana remi kitu we bahagia cek setan misalna aya jelema cicing dina pamaksiatan datang jaipongan nini ge di imahna maka karayapan datang kareupeun pangumeng ngengklak juga budak ngora bakatku atoh gitu eta ilmu ti setan. Setan geus miheulaan ku ilmu jalan kasasaran datang ustad itu nya ustad ka bagian mengina
otak budak geus diwereg ku setan datang ustad ngape jadi buruk bismillahirrahmanirrahim teh 7 tahun teh telekeun wawuh itu naon sada geus medet manten sarahna para saya tileutik itu da teu aya ajaran Islam ngajarkeun ka budak cina pasea teu aya tapi iblis miheulaan tina parebut ngadu kareci gelut ka dituna tina ngadu karet pasea ka ituna ucing-ucingan ya baheula makan gatrik galah nu baheula nya Pak budak ayeuna mah teh nyaon ngaran-ngaranna acan kitu kabeh dienakeun naik itu kana naon kana main bola lain fanatik itu da masing bola-bola oge judulna main bola itu wal aslu qawiyun wa jaidatu aula bil hadfi kaji kata awal main bola buang kata bola na tinggal main eueun halal itu datang ustaz jelema geus keupreuh dina pamaksiatan bejeuna untung aya nu ngadengekeun ge teu diberi ke ustazna untung puguh aing geus resep di dieu cenah sia leukeun nek mengkolkeun aing itu macuh ongkoh ustazna itu ilmu Allah teh dibarengan jeung hawa nafsu lain dibarengan ku Allah dibarengan teh anu dipake ilmu Allah ai pelaksanaan di luarna mamawa hawa nafsu manehna itu cek manehna lamun tatangga karedul salat tah aing pusing tatangga teh eueuh daekeun nu diajar salat tah eta ilmu leupas tina badan sabenerna lain tatangga mung ka masjid lain tatangga bedegong lain tatangga kedua tapi ilmu nu dipake ku ustad ipis keneh cacakan ngajak tatangga sarua jelema geus teu daekeun komo mun ngajak salat ka muning gitu jadi lain bedegong tapi ilmu nu aya di urang ipis keneh ngeunaheun Islam dikitukeun itu mata abdi malah menyaritakeun ilmu Allah tara mamawa urusan batur bapak nu hadir ibu nu hadir bade salat mangga cenah moal mangga itu wal jannatu hakun wan naru hakun sawarga hakaranjeun neraka hakaranjeun ka mana we nu kira-kira katanagaan antep tong didenge ustaz mah sing masing-masing tugas acenah abdi mah hayang ka neraka we oh syukur badegul gitu wawanianan acenah abdi mah hayang ka sawarga nya introspeksi we kudu ngukur diri naon modalna ka sawarga itu matak loba jelema nu satengah-satengah ta jelema nu panceg mah eta jelema nu hayang ka sawarga aya 5 golongan hiji jelema beunghar nu miskin mah ngakolak di terminal ngadaguan sugan aya angkot gratis itu nya kadua jelema nu pejet huluna nu bubuk huluna jaga di akhirat moal ditanya susah ngawadulna itu ya hiji nu beunghar kadua nu pajet sirahna katiluna Pak Haji jeung Ibu Haji amin mudah-mudahan nu tos arangkat jarah kawaris ku pidawuh Nabi layu jarul haji illa bil jannah ganjaran mung haji mah teu bisa diomongkeun ku jelema iwal ti sawarga itu mudah-mudahan anu teu acan anu hoyong mudah-mudahan sing kadar itu ya itu aya kanggo ongkos naik kapal na majar henteu manya ngeureuh leumpang we nu penting nepi ka ditu itu da syarat mun haji mangan dua-duana lamun urang misalna naroskeun ka Pak Ustad abdi warsi ieu boga niat mun haji manawi ilmuna sabaraha hiji syarat munga haji coba ustaz cenah aya 80 mending eureun tong munga haji loba ting apalkeuneun gitu guru anu hideng mah gitu lamun nanyakeun Pak Ustaz sabaraha hiji syarat munga haji 2 jadi moal riweuh teuing itu ngan 2 siki syarat munga haji tong sok ngariweuh jelema bodoh sok tara tulus tujuanana syarat mau ngaji mangan dua-duana hiji kudu boga ilmu 2 kudu boga duit ngan sakitu ngapalkeun ge gampang ai dibere 70 mah jelema salat jarang dibere amalkeun 70 gering memeh ka Mekah ge gitu nya
boga duit tungkul teu boga ilmu nek nanaonan ka Mekah ulin mah di urang ge lega kitu lamun mau ngaji itu badak jalma loba duit tara salat di dieuna tetangga tara palun si anu cenah bade angkat jarah si anu bade angkat jarah kumpulkeun kuno calon haji itu abdi cenah mingun payun bade mangkat angkat jarah nyuhunkeun pidoana we teu sadayana doakeun abdi sing jadi haji mabrur nyaho mabrur mah salat nama tara tetangga teh ngariung mang marajakeun yasin moga-moga sing jadi haji mabrur moga-moga sing jadi haji mabrur nu didoakeun mah di ditu ulin jadi dia nage tara ka masjid itu ala kitu we neneangan korma anu murah itu anu 1070 kilo teh supaya dihakan tetangga teh beureu neangan tas we anu sakali nyabak awut-awutan gitu tetangga mangejerit kalau moga-moga sing jadi haji mabrur sing mabrur nyaon-naon mah mabrur teh sadenge-denge nanti awe lah itu kusabab anu didoakeun anu di dituna kalah kokoloyongan sieuneun napa Masjidil Haram ku ahengna itu alah papalincesan we dikabul datang teh kalemur doa masyarakat alhamdulillah jadi haji bedegul ente salat di ditu ge boga ilmu wungkul teu boga duit bade ka mana Pak bade ka Mekah kana naon bade ngeureuyeuh leumpang we doakeun sing jadi haji mabrur Breng tetangga ngadoakeun moga-moga aya jelema miskin nek ka Mekah sing jadi haji mabrur sing jadi haji mabrur itu di darat bisa leumpang di laut opat lengkah kalimana teh dipapageun ku hiu lapar ditureui jeung sorban-sorbanna dikabul dua tetangga jadi haji hiu teu balik deui ka dieuna ditanyakeun teh ka baturana ka mana tetangga uing ku hiu teh disasakeun cung curungan ge gitu itu hati-hati matak lamun hayang kaasup kana salah sajina golongan 5 mun ngahaji kudu kumaha cara mun ngahaji da pamanak abdi mah ka Mekah lain jadi haji salah urang datang ka Mekah jarah ka Madinah lain jadi haji tapi daftar haji ngahajikeun mah di lemur mampu teu ngajalankeun kahajian itu lamun teu mampu ngajalankeun kahajian di lemurna wajahna di akhirat ngaran hajina coplok sabruksak di dieuna begitu model urang ka sakola daftar jadi siswa ai sakolana henteu boro-boro kaboga ijazah daftar atas nama siswa ge moal aya kayak gitu badiat kaopat ulama anu kasawarga teu dipariksa heula kalima murang kalih anu pupus teu acan dewasa eta jalma nu 5 golongan kasawargana moal ditarossila sok mangga pilih ku urang upami hoyong kasawarga eta we salah sahijina nu 5 nah hayang beunghar sok da teu nyarek agama nepi ka nabi ngadawuhkeun kitu di mana aranjeun kabeh keur neangan duit kudu boga rasa bakal hirup saumur alam dunya kitu cek nabi supaya naon supaya sumanget neangan rezekina itu tukang macul wae 2 pancong ingat kalohor we inung suku mah bakal beunang moal wejes maculna ge itu matak lamun keur macul keur tandur ngaramet tong inget-inget lohor alhamdulillah loba nu kejadian itu lohor-lohor macul-macul henteu we salat lohorna teh naon carana sumanget neangan duitna teu kadenge nu adan ge bakat ku sumanget neangan duit itu kadua na jalma anu bubuk cirahna pejet gepeng kunaon eta jalma bisa kasawarga eta jalma rek mangkat Jumatan teu nyahoeun lamun di jalan teh keur di hotmik ditajong teh jelma gebut teh ka hareupeun setum kaidak ku setum pejet teh jelma itu nu kitu ngaranna mati syahid
mata kajen pejet ke huluna bakal ke sawarga. Teu ditanya ku malaikat, bingung nanyana, jelema gepeng. Itu mata ke sawarga teu ditanya, sok pilih hoyong beunghar, hoyong pejet. Rek mung haji nek jadi ulama anu kalimah mah sana moal katenagaan, nu maot orok keneh, geus kieu mah moal jadi orok deui. Soak we nu kalimah malah. Itu tinggal pilih eta. Tak sesakna nu ka neraka jelema nu teu pernah migawe bener pisan ka neraka teu dipariksa hideng. Jelema nu hayang ka sawarga tulus tu beunghar anu mati syahid, para haji ulama murang kalih anu pupus sesakna jelema linglung. Itu ka sawarga hayang ka neraka hayang. Rumah tangga kawinkeun make agama, make syahadat heula nanti eueuh syarat dina agama Islam kawin kudu syahadat heula. Ngan teu sah di akadam lamun lain Islam. Matak aya syahadat di jalma, bisi jalma tadina murtad heula. Buru syahadatan deui abis Islam kakara dikawinkeun. Kitu ulah diasupkeun kana syarat kawin syahadat salah eta. Itu. Maka syahadat heula ngumpulkeun para kiai ustad ajengan bantuan ku pemerintah ti pihak penghulu ongko 4 poe tetes dikawinkeun para sea we ka ituna teh ta eta kawin boga ganjaran ibadah sunat pasea mah geus pijurikeun di wae eta jelema berarti hayang ka sawarga ongko hayang ka neraka ongko itu ka masjid poe Jumaah isuk-isuk tuliskeun ku malaikat geuk calik di masjid balik pangheulana kop kana senal ustad Jumatan amal hade ka sawarga tapi maling senal ustad pinarakaeun eta jelema hayang ka sawarga ongko hayang ka neraka ongko salat ongko gapleh ongko zakat ongko maling ongko ta eta jelema anu hayang duanana eta matak jaga nage di alam akhirat teh nu ka sawarga nu ka neraka sesana mah kalacing alabring kakalere ka kidul ka neraka sieun ka sawarga weuh modal bisa ka sawarga bisa tapi kudu aya nu mantuan itu lamun bahasa pemerintah di desa mah ngajukeun proposal supaya anggeus bangunan lamun dina agama mah ngajukeun syafaat. Da urang Islam teh kok ngariung entong-entong anu maca salawat entong rajaban muludan dinu tahlil weh nginget-nginget jelema paeh duana iwal teu ngajukeun proposal muga-muga we sing kenging syafaat naon syafaat teh bantuan ngan urang Islam nu butuh ku bantuan we mah ngan hayang dibantuan bantuan ka batur mah tara mah sulit nya sa hayang dibantuan wae itu karena naon karena muga-muga sing keng syafaat muga-muga sing keng syafaat lamun jalma ngasebutkeun muga-muga keng syafaat jelema miskin we itu hayang dibantuan matak naon ka sawarga teh ku sorangan we teu hayang dibantuan pan aya nu 5 golongan ka sawarga teu dibantuan nu beunghar ulama haji nu mati syahid murang kalih pupus teh acan dewasa eta teh dibantuan jadi mampu geuning batur gitu. Nah urang meni hayang dibantuan diberi jeung jarak keneh tak kitu lagi sadaya ngan urang sadaya lamun ningali kana modal pisawargaeun asana luah kieu ditingali tina bidang itu tina bidang ieu teh asana moal mampukeun keur ongkos ka sawarga teh aya deui iwati ngarep-ngarep bantosan syafaat hukumna Allah ngadamel jalma ti zaman Kangjeng Nabi Muhammad nepi ka poe ieu bahkan nepi ka kiamat teu aya 2 anu izin Allah taala mantuan kana kasusah jelema iwati Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan hiji-hijina Pak nepi ka akhirat teh nu bisa mantuan teh matak umat Islam nyedek ka jelema eta hiji Kangjeng Nabi lahir peringati sugane urang ka aku itu nikah diperingati, diparas, dicukur, diperingati, hijrah ke Madinah diperingati, diisrokeun, dimirajkeun diperingati. Sugan ai urang seringnya emut ka anjeunna mah, anjeunna ge bakal emutkeun ka urang. Pepentingna di mana urang mogok engke. Sabab diemut-emut ku urang naon modalna urang ka sawarga.
sedangkan orang alim ke neraka yang ke sawarga mun teu aya nu mantuan jelas orang mau nepi ke sawarga ku syariat hasil karya itu. Orang boga sawah 50 bata tujuan hayang meuli kapal dijual jeung jagat naga alasan paling menang lapna tapi kekeh hayang kabeuli kapal untung aya nawaran presiden itu saur presiden bisa ranjeun boga kahayang heug teu mampu minta duitna ka aing itu di kami mantong tong duit citakan ke boga cek presiden mata urang ngajukeun proposal bongan ditawaran Allah ge sarua itu cek Allah bisa aranjeun kabeh baroga kahayang di alam dunya minta ka kami entong duit paeh di aing mah aya cek Allah mata batur galoban di paehan nu hayang nyedek mata ku ustad dianjurkeun uduni di mana urang baroga kahayang minta ka Allah naon sababna urang minta ka Allah bongan Allah nawaran dalam menolak tenawaran masih minta ke mal dianggap dah gitu bae teh ngadua teh supaya jalma nu ngamanaan anu naonan cenah ka Allah make barang penta naon kakurang moal ge menta ai segala pinuh mah justru menta teh loba kakurang bangna menta bongan Allah nawaran hayang naon anjeun di alam dunya sok di kami aya nanaon ge mata urang ngadua itu lamun di masyarakat di desa berarti urang ngajukeun proposal ngan sing emut di mana ngajukeun proposal hasibuan pusakum introspeksi lamun urang ngajengkeun proposal saha urang menteri gubernur itu bupati camat parurah Pak RW Pak RT atawa masyarakat itu lamun masyarakat ngadamel proposal jelas Kak presiden lila sabia proposal paling nepi ke KRT mun RT nanti nyapa urang nitipkeun proposal ke Pak RT na keur umroh 4 bulaneun jadi 4 bulan teh proposal dina laci RT keneh balik ku beurit gitu entong ngarep-ngarep dijabah lain pemerintah ngabohong ieu proposal teh nepi tah ieu logika teori sareng hakiki kudu nyambung bayageunah karasana agama itu matak cek parurah gitu sing mineng nyen proposalan tong sakali wae sabab proposalan itu lama kalah ku beurit nyeun deui proposal nu kadua kebenaran RT keur aya pasikeun ka Pak RW na keur nyapa ngemlek di wae di RW datang RW ku beurit di wae majus dah proposal nepi ka dinya itu bejani ku barurah nyeun deui atuh entong bosen terus nyeun itu batak proposal teh ti urang ka Pak RT ti Pak RT ka Pak RW ka Pak Kadus ka Pak Sekdes ka Pak Lurah tah proposal ti urang nepi ka parurah ge aya samingguna berarti butuh waktu encan ti parurah kaituna ka pacamat ka bupati ka gubernur ti gubernur ka menteri dalam negeri ti menteri dalam negeri ka ajudan baru ka presiden datang ka ditu proposal diproses ke presiden naon ieu masyarakat nyenta duit jang naon jang mager buruan imah can kapager sabaraha 14 miliar itu keur pagerna wungkul presiden mau dianggap gede duit sakitu boga citakanana itu ngan presiden nanya diproses ieu masyarakat minta duit teh pajakna lunas henteu eta cenah teu lunas tong dibere macet proposal di ditu gitu hati-hati untung ajudan alamin seret presiden ku ajudan saur ajudan Bapak Presiden pangna masyarakat teu mayar pajak teh lain kedul lain pohon ngan teu boga duit matak ayeuna ngajukeun proposal engke lamun cair arek mayar pajak ajudan nu ngabela ka masyarakat kitu teu dicore matak cu presiden kira-kira eling moal ieu lamun cair eling jiga nama itu dibere 14 miliar damentana ge sakitu tarima ku ajudan alhamdulillah cair
ajudan nyahoan teh ieu proposal ti mana moal baleun sabab ajudan mah narima proposal ge ti menteri mata cek ajudan tri ka menteri naon cair syukur gitu cek ajudan moal nepi ieu proposal ka presiden lamun teu ku aing dianterkeunana hitung-hitung muruhan nganterkeun 10% teros tadi dinya gitu tarima ku menteri cek menteri cair aing proposal lain ti rakyat gitu tapi ti gubernur potong 10% beki ciut terus bupati Pacaman Parurah tapi KRT RT motong 20% nu 14 miliar teh nepi ka nyieun proposal teh kabagian 4.500 ngajukeun proposal ayeuna 5 tahun kakarek datang 4.500 lumayan urut ngagentian meuli balpen menta teh ongkosan bisa kitu ge untung ya tah kana agama ge kitu Pak cek alo uni sok marenta buka kayang maka kami ngan di mana urang maca Allahumma saha urang Rasul, Nabi, sahabat, tabiin, solihin, wali, ulama itu apa muslimin muslimat taruhlah muslimin muslimat mah jelema kokoreh itu jelema tukang ngaramet kuli macul ta muslimin muslimat mah jelema sesa itu jelema penyesaan mah untung di hirupan ge demal bener di kitu di kieu ge di adanan ngajeredog di penta pajak teu malayar teh ieu jelema atung-atungan Ustad adan tapi kan ngorok ngan datang tiluan kamana sore di dalam urang teh ya 700-an ayeuna maca Allahumma jelema kitu nya mah didenge kan deh jelema panyesaan mah di hirupan kieu ieu teh lain ngarah bener ngadeguan runtuh langit teh demal bener di kitu di kieu teh mada ka ustad tong para rusing tong are engke runtuh langit dempak kabeh lah kareta tong pusing kareta nagihan pajak geus kieu jelemana nyieun ge teu mararagating teu gitu mata kitu jelema ge untung teu nyarengsol oge jelema nyieun kapaksa tuh da salat oge urang mah malaikat ngan teu kaburu bungkul salat urang lamun urang salat Allahu Akbar saha nu salat ku guru da teu aya ukur ilu-iluan sok saha nu salat ku guru da teu aya jelema ayeuna sarolat yang hareup ngulon pedah neuleuh ustad yang hareup ngulon ustad da kurang bijak dalam ustad yang hareup ngetan mah rakyat mah burung malik ka belah wetan kabeh eta jadi ilu-iluan ustad ruku kakarek malih ruku ustad sujud kakarek malih berarti itu bukan prinsip nya dalam abdi jadi ustad mah salat moal ruku-ruku nagen sok lamun teu mah urang jelema da mah ini heulaan moal sieuneun ka ustad mah bapak na depan mayun ka mana ka kulon pernah nanyakeun teh ka ustad naon sawabna salatnya hareup ka kulon weh gitu mata ustad kudu rada aya kegiatan itu cobi malik kakaler sakapeung wah burung marilu kumaha tan nu bodoh mah kumaha ustad gitu da moal nanyakeun masih nyaharep nyetan ge paling-paling ada ustad ge nyaharep nyetan gitu ora teh nya mata kanu ngaku muslimin muslimat jeung ustad boga kayang mah cenah ngadua we ka Allah deluk teh urang ngadua teu kontrol urang saha Allahumma barang dibaca Allahumma teh Pak ieu doa teh lain ka Allah kalah mulek we dina tuur pupuihan doa teh ngarendah jabatanana saha nu apaleun kana eta doa RT lamun dina logika lamun dina hakiki anu apaleun kana Allahumma sepuh urang ditos ngantunkeun da sepuh urang ditos ngantunkeun mah Allahumma teh katingali bentukna
saur sepuh urang uluh itu doa anak aing kalah pupuihan kitu tewa ku sepuh urang Pak doa teh ku sepuh urang oge kedul tadi nah mamawa doa urang teh berat kalah titajong jukuk titajong celang doa tubruk ku aki urang RW saur aki urang nini urang terus aya di alam barzah itu doa injo aing kalanganan kalah nek balik deui tewa itu ku bapak ku aki ku nini buyut bau jangan wareng udeg-udeg ka kai ciwur bedegul we ka itu malah bingung itu nyanapi kana bedegul we tingali kana sejarah doa orang Indonesia mah lamun ditingali kana sejarah mentong teu aya turunan ka ituna naon sababna Indonesia tadina agamana Hindu jeung Buddha Islam anyar jadi agama orang Indonesia mah tadina agamana Hindu Buddha jelas Islam teh nyambung jeung Hindu jeung Buddha kalah nek balik deui kalemur ieu doa aja geus menang bangga-bangga mamawa turunan urang teh kalah nek balik deui ka RT wal aslu qawiyun balik kana asal ceuk ilmu ti saha ieu jalma terangna Allahumma guru urang turun tangan saur guru urang uluh itu doa ti aing teh kalah nek balik deui tewa ku guru paguru ngabelaan eta ilmu di mana sumerna nu ujungna dugi kana tingkatan ulama lepas ku ulama ku solihin lepas tewa ku tabiin lepas tewa ku sahabat lepas tewa ku Kangjeng Rasul kakara ku Kangjeng Rasul dikaallohkeun itu saur Kangjeng Rasul assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin tak ieu teh nganepikeun doa urang Pak kalimat ieu teh assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin Kangjeng Rasul ngabelana nepi ka Allah Gusti itu umat abdi peryogiun ku rahmat Gusti dijawab ku Allah cek Allah assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh apa geus dikaanjeunkeun rahmat kami keberkahan kami keselamatan kami tepan geus dianjeun Kangjeng Nabi sadidal haya iwat tawadu DP rendah diri tara kumagungan tara kumaingan tara boga rasa pinter itu rendah diri saur Kangjeng Rasul sumuhun Gusti rahmat Gusti teh aya di abdi tapi panu kagungan nama Gusti ta eta Kangjeng Rasul teh di Islam teh aya eta pimpinanana diproses ku Allah Muhammad umat anjeun minta rahmat kami teh sok maca sholawat tara tak ya eta pertanyaanana prosesna di ditu saur Kangjeng Rasul tara Gusti tong dibere macet Allahumma di ditu seret ku Kangjeng Rasul Gusti Allahna Gusti umat abdi tara maca sholawat teh lain kedul tapi ripuh jelema neangan pangabutuh gitu kacumponan jadi teu aya waktu keur maca sholawat matak ayeuna ngajengkeun doa ka Gusti manawi cair ieu Allahumma sugan isuk page teh mah loba duit sarse arek maca sholawat tah Nabi nepi ka kitu ka Allah ngabelaan urang itu ceuk Allah aku mah anjeunna Muhammad dan rahmat teh geus aya di anjeun itu bade dipasihane Gusti kakara doa urang teh dikabul ku Allah ngutus malaikat Mikail itu ceuk Allah pangantirkeun tu rahmat kami ka urang parigi karunya nongeng beuti tadi kuat geus hideung tarang ge ngadoa ka kami sok bere ladang hideung tarang gitu untuk dipengkol-pengkol kali tadi bisi loba nu motong matak turun langsung malaikat matak lamun minta 1000 utuh bakal 1000 sabab aya petugas khusus di ituna datang ke alam dunya teh nu maca Allahumma teh geus 3 tahun pae sabab duana heubeul teuing ka dituna ti mimiti maca Allahumma nepi ka ditu teh 50 tahun nya pae manten ya ijabah doa bakal dicokot deui ku Allah moal sakali cek Allah bakal dikabul tetap bakal dikabul panu Allahumma na maot apan aja anak injuna
itu matak barokah doa sepuh teh dipasihkeun ka putrana nu aya di alam dunya. Yuk hasibu anfusakum urang emut sepuh urang mah baheula saha anu wareg tuang teu aya entong-entong ku beas entong-entong ku sanguna huut parabut jeung entong jelema baheula nya sok Pak raroskeun teu aya pare diheler haram baheula mah pare diheler teh sok hamur itu haram baheula mah diheler teh naon sababna aya pabriknya di Amerika jadi lamun urang mah moal pare ti bangsa lobe kilo ke Amerika bures matak diharamkeun matak nu baheula mah sabunang-bunangna ditotog we itu nya pare teh ayo ditotogan salus-alusna beas meunang notogan henteu aya nu bersih bener hawuk parena ge nya Pak itu dari ditapikeun aya huutna cek entok atuh ka aing keneh huutna mah cek jelema montong aing ge beuki keneh jelema karuhun urang baheula huut tadi pais nepi segala di ping-ping simut paisan huut zaman-zaman gempurnya Pak baheula da aki-aki harapaleun mun main suut sore teh disimpen dina paraseuneu pas nini mirun seuneu meureun kaoyagkeun murag tah supaya suut teh ningang kana punukna ngagoak deuh jelema zaman ribu aing katingang setum padahal mah pai suut loba nu gempur kitu baheula jelema hirupna tengah-tengah huut jelema baheula nya Pak matak tara aya jelema kaserang penyakit stroke sabeuki huut tara jelema nu darah tinggi sabeuki keuyeub kitu nu beuki huut nu beuki keuyeub mah tara kaserang ku penyakit darah tinggi stroke corona soak corona ge ningali huut mah gitu nya naon corona teh penyakit maani goib aya eta penyakit teh tapi teu aya nu terangeun jiga kumaha eta bentuk corona matak jelema loba nu sieun teu puguh-puguh sabab aya teu katemong itu digali ku parurah atuh aya nu aya teu katemong mah da teu aya deui nu sok disebutan aya malah gede nyebutanana tapi teu katingali iwal ti angin ya Pak gede angin saja lemah nu nampu angin gitu kana tangkal kai euneuk-eunekan eta mah lain ku angin keseleuna bari hitung-hitung oyak-oyakan dalamnya gede angin kudu katemong gitu corona teh kawas angin aya tapi teu katemong aya angin asupna kana liang-liang badak dianjurkeun ku barurah wayahna pake masker keur nutupan irung jeung baham kan kurang lengkap naon sabna nu molongo teh lain irung jeung baham wae ceuli ge molongo nah irung ditutupan baham teh ceuli henteu nya jalan dinya paeh di wae sakitu matak wayahna sok cepil carocokan komo dina pengajian kieu mah supaya ulah loba ting dedengean riweuh ngadenge ustad teh itu sok arelem ceuli na bising ku corona ya gitu mani teh sok dina panca indra urang dina jiwa urang aya anu taat memeh pemerintah terutama bapak kepala desa memeh nganyulkeun kudu di masker aya nu geus hideng ti heula di masker naon bujur bujur mah di barang bijil oge langsung di masker bujur kanyut di maskeran teu daekeun ku corona eta taat masker coba coba lu ibu di masker teh di masker macak moal beunang ku corona komo nu bapak mah wah jeung rumah ibu buahna teh di maskeran kacau we
Coba gitu. Kade sing taat masker. Teu aja dipariksa ku dokter sia corona abus jalan bujur ante. Sab di masker teu orok keneh. Nah eta. Maani teh teh namina. Barang aya tapi teu katemong. Soak jelema ku barang aya. Padahal seueur teh teh barang anu sok disebutan aya-aya tapi teu katemong. Nya. Kadang-kadang aya nu ka kuping maka kuping tapi anger teu katemong. Naon? Hitut. Hitut. Jelema geus papanggih jeung hitut. Waduh. Lamun jelema patepung jeung hitut, waduh. Aya opat hitut ulin ka dia lamun teu bubar. Itu nya. Komo netes ngalahirkeun mah pan nyekrepnya badag hitutna. Dibere pisereun lamun teu ngaderedan. Hok cing garuruntul, wah kacau. Kacau nya. Eta. Yuk urang lalajo kana lakon Kangjeng Nabi Muhammad SAW lahir ke alam dunya. Iraha ai lahirna Kangjeng Nabi Muhammad SAW ke alam dunya teuing. Itu daki abdi ge ditanya teh teu nyaksian. Warnaun ditanya yang teuing. Nya bageurna umat Islam eta beja geus sababaraha puluh turunan percaya keneh nepi ka ayeuna. Nya ba, tah keyakinan orang Islam teh iman teh nepi ka dinya. Tibang beja kuat percaya. Gitu nya. Tapi anu dicontohan mah itu lain beja, dicontohan langsung kudu ngalalarti teu daekeun nurut naon salat contohan ongko ku ustad hare-hare eta kurang contoh. Tapi muludan mah jelema urang muludan kok Pak Ibu gerejek we ai dihaokan mah gitu ai teh dihaokan mah ngajar dogang gitu nya. Nya aya nu dihawakan ge cenah di mana nuju aya peryogi ini teh aya anu kitu kan bae itu supaya aya belum-belumun ke eta we jelema lahirna Kangjeng Rasul teh baheula jelema ayeuna salam dunya ge teu aya nu terangeun tinggal beja disebut riwayat sejarah itu. Malah baheula mah anyaran umat Islam rame-rame meusan di Indonesia teu aya nu wanian nyebutkeun urang muludan urang ngariwayat Kangjeng Nabi teu aya nu wanian wani-wani jelema anu nyebutkeun urang memperingati Maulid Nabi disisit baheula mah ustadna ge nah sabna agamana Hindu jeung Buddha tapi teu eleh wisit urang Islam mah nya aing kudu eleh kitu wae matak make teori kitu baheula kumaha carana supaya arapalin jelema kana peringatan Maulid Nabi matak bahasana teh aya bahasa muludan baheula mah ngabasakeun teh hajat peling nya teh bae tah hajat peling teh muludan mieling kitu pinterna jelema baheula teu kadange laluhur sakola paling teu ngaji ge tapi jerona hakikina tauhidna kuat disebut mieling itu atawa kabeh dienakeun disebut ngaruat itu nah teh ngaruat teh bahasa Arab nah kitab aya warawahu jeung diriwayatkeun jeung dilalakonkeun lamun ngaruat haram muludan eureunkeun dan ngaruat ieu teh ngan ku sabab teu kagali dianggapna ngaruat mah ka mana ngahartikeun teh muncul we sifat kateu panujuan haram lah musyrik lah eta lain hukum teu panuju manehna. Setiap ngaharamkeun kana perkara teu wujudna berarti nyieun hukum di jero hukum kudu sanggup berhadapan jeung Allah jaga di poe kiamat. Itu ngan cuma aing ngaran-ngaran ngaruat mah ngalalakon sejarah lingkungan urang, desa urang supaya urang arapa kana babak belurna perjuangan karuhun urang. Di mana geus kanyahoan jejak langkah perjuangan karuhun urang tinggal ngaheotna caang teu kudu niir jarak cukup ku listrik tibang disetelkeun
baheula mah niiran jarak jam 4 teh ditiir jarak teh 8 siki diseuneut teh nepi ka subuh kuateun itu ayeuna urang tibang heheotan deh hayang seuneut can aya bensin can aya korek api barelet kene baheula tapi butuh ku seuneut ngadu-ngadu batu baheula ya Pak sok batu teh diadu-adu panekeran setan kabeh dinakeun saada baheula mah batu we ayo batu teh diadu-adu ngantara jauh tina jangot supaya mentah teh seuneuna kahuruan tah kitu maksudna mentak beletek seuneuna ngaceng teh langsung kana jangot kahuruan kakarek aya seuneu inget ka anak incu nu araya ayeuna tah kolot urang teh hayang model kieu teh nepi ka beak jangot gitu karasan teh ku urang karasa lamun karasa kudu rumasa ngan kolot baheula bahasana bahasa siloka lamun nya karasa jasa kolot baheula kudu rumasa mata cokolot kirim ka ruhun urang ku kejo anu haneut bari pulen jeung angeun daging nu alus samarana kitu cokolot naon sangu haneut teh Fatihah itu naon angeun daging teh sholawat ngan teu dibejakeun badia jeung sholawat sirik agamana Hindu dipaehan manten ustadna kitu sejarahna ku jelema sulit mung eleh itu muncul di karyana nyata cenah dina ngaruat teh da poe eleh meureun kada eta mah teu kagali nyata cenah dina ngaruat teh teu ngeunah nama eta sok ngaruang hulu muning tanyakeun ka karuhun ai kolot baheula ngaruang hulu muning nyontoan ngudukeun henteu naon atuh kolot baheula jelema imahna salumur ukur 7 siki udunanana sapi 2 ayeuna dipencet sapi 2 kutibang imah 7 nya boro-boro ngakan huluna boro-boro sukuna ku dagingna ge geus olab mata huluna di ruang lain nyontoan tapi teu aya nu ngamamna kitu sejarahna da janji haram musyrik wae itu da ngaji Quran ge bisa jadi murtad lamun salah kaprah urang nyeri hate ku tetangga ngadelukeun maca Yasin Gusti abdi nyeri hate ku tetangga ya enak hate nyunkeun barokahna tina ngaos Yasin cenah gering teh saimah-imah doraka masih ngaji Yasin ge sarua ulah lalawara agama Islam agama pangluasna pangbijakna itu ya maka ngararaji kakarek apal Yasin satengahna ge gede cing karelet aya semah salat subuh ngadon katen urang pada teu kunut tadi cenah beda agama dah mau burung beda aliran eta teh neangan pipasiaeun mun paduli ne kunut teh ge naon rugina ajeuna urang hoream entong nah make riweuh di Islam agama bijak nu nek riweuh pangeran nu bogana gini kok nu diteureuy ku pangeran nah urang make jeung cekcok ulah ribet dina Islam mah bijaksana itu da eta teh jalma salah kaprah ngajina teu kaaji ceuk Nabi man sholat fi sholah qiraatil kunut batalat sholatuhu saha jalma anu sholat keur sholat maca kunut batal sholatna mutlak hadis Nabi teh itu Nabi henteu nyebutkeun saha jalma anu sholat keur sholat maca Allahumma hdini henteu saha jalma anu sholat keur sholat maca kunut batal sholatna ai maca ngomongkeun jeung nyebutkeun teh eta kene nu dimaksud ku Nabi saha jalma anu sholat keur sholat nyebutkeun kunut sami Allahu liman hamidah kunut tah batal cek Nabi lain Allahumma hdini tah ieu kurang-kurangna pengalaman ngamanan kana ilmu Allah masuk loba nu cilaka ku ilmu kene sabjerona teu kagali kitu punten sanes ngalalengkunganan hati-hati di Islam ayeuna komo nu ararana mah usia di bawah 50 mah irfa di kanal mubtadas manual hobar nafsuna keur meujeunna ngapak langit sanajan nyekel agama ge ku usia muda masuk ada kudu bae itu usir usir tetangga tara salat mah teh kitu watak nu ngora mah teh salah henteu emang masana di dinya itu kabudak ge kade cenah kudu hararideng tingali umurna urang usia 60 apal mana bener mana salah budak 7 tahun kudu bener atuh umur ge beda sabaraha kurang hideng cakolot teu ngaji diri
itu urang ge nyaho bener setan geus 60 tahun keur sagede kitu mah nyaho naon Pak itu umur 11 tahun wae bulan puasa dahar belan susu lumputan poho deui pan budak mah 7 tahun kudu bener eta kolot teh encan eling eta encan eling teh kolot bapak gaduh istri gaduh putra heug usaha menang duit 10.000 sadinten ingat ya rezeki teh antu adul amanah di mana menang 10.000 ieu teh nu tiluan nu urang saperti lu nu pamajikan saperti lu nu anak saperti lu lamun 10.000 berarti nu anak 3.000 isuk-isuk budak ngenta jajan lain ngenta nyokot hakna nu dipihapekeun ka bapakna dibere we 1.000 aya keneh 2.000 tanu budak matak teu lila teh budak teh ngenta deui nyokot hakna kalah dicarekan kuduna lamun budak kerep minta duit kudu alhamdulillah nah soalna urang hidang henteu gitu budak nanyakeun ulah dicarekan ieu kolot stres teh kagak mah nu ngaji ka dieu nyoba ibu-ibu budak 3 kali ngenta duit geus ruksak teh budak padahal budak teh karunya ka inung bapana bisi rezeki manehna kadahar ku inung bapana gasab ngaranna itu sok ayeuna budak misalnya sekolah SD kakarek bu sekelas 1 daripada aing ditagih ku anak nyerakeun ya jang ongkosna kitu keur bekal sekolah ujang 5 juta pangeh kudu ngenta deui tah budak sampai ka magrib hakna dibikeun kabeh aing mere 1.000 mah budak gigibling nu aing gede di dinya sok jelema hayang ka sawarga jelema sulit jeung anak wae geus kitu nek sawarga kumaha badak jaga di akhirat inung bapana jeung anakna garlut mempersoalkeun hakna bebe aja kalau Gusti dia makan diberi ke 3.000 pan adinya 100.000 darahkan manehna itu cek Allah ngalawan teh henteu da sieun teungeul ayeuna lo bawa pana diperak paku anak jaga badak istilah bahasa kolot baheula anak teh mahala mahalu di dunya nyapekeun jeung ngariweuhkeun di akhirat bakal nunggulan hulu bapana hati-hati itu eta agama Islam nepi kana urusan eta ku hayang-hayangna salamet jelema supaya ulah cilaka lain urusan salat wae urusan sapopoena ge ibu gaduh caroge haram ku agama di mana kulum sareng caroge nongongan caroge diduruk tongkongna ku pangeran ulah lelewora nangkot dia ka salaki mah eta sunat hukumna teu meunang ngigir makruh hidung sabotong jadi teh lamun ngigiran lalaki teh nangkot deh itu acenah kesal setan belah dia nyapinah ke belah dia nangkot deh itu ewan da teh ieu mah kalanganan bapakna tengah imah indungna di dapur nek ojess kumaha rumah tangga gitu da jelema geus paangang kitu mah duitna geus sok hese sok nyangakeun teh semat ayeuna mah narangkod deh narangkod cenah abdi mah geus kolot walau kana arwahu minal gorgor ceuk Allah urusan ibadah ka Allah teu pabulit jeung umur sanajan nyawa geus aya dina tikoro bongan hirup keukeuh we tuluy ibadah itu sakemampuhanana di saat waktu hirup urang kahanap tos maot semet beung kahanapnakeun tapi sirahna mah masih kene hirup ngong we adan kudu salat teh menang bongan hirup huluna da salat aja salat huluna unggul menang saya salat huluna manang ki jadi egan nganu hirupna ge eta lain heureuy lamun hayang salamet nepi ka kitu Allah lain kudu ting ibadah lain nitah karunya jelema teh buatanana moal aya nu nyaah kana buatanana iwati nu nyieuna Allah taala biji cilaka entong Allah ka urang we kana juanjieun ya di urang mayoritas umum usaha kana tani nya Pak di zaman Nabi Adam nepi ka ieu tukang tani ieu turunan Nabi Adam usahana kana tani can aya jelema nu lulus menang ujian tukang tani nyieun doran can aya tiba heula nepi ka ayeuna anger bingkeng nyieun doran eueuh lempeng matak teu baroga ijazah tapi sanajan doran bingkeng teu aya nu digugusur nya Pak dipapanggul naon salah nyaah buatan urang coba mengkaji urang karena doran segitu paparengkelan tiari ku dipapanggul komo Allah ka urang mata ulah boga rasa dipitah ku Allah teh nyaaheun
soal urang nek beunang dipika nyajeng teh eta mah hak urang. Eta agama nu kapernah ku aldi baheula dipelajari di pondok galianana itu saha anu bener nya Kangjeng Nabi iraha dilahirkeun anak punten ieu mah ka ibu-ibu da urusan ngalahirkeun mah pameget mah jelema leukeun mah ke ngadengekeun ngajuru na teh kumaha makena nah ieu mah ka ibu bade dianggok mangga moal mangga eta mah hak ibunya Bu. Kangjeng Rasul lahir ke alam dunya teh waktosna hatta kubailal fajri. Kangjeng Nabi lahir ke alam dunya teh bro lahir teh bareng jeung bijilna fajar. Eta Nabi. Mata lamun aya anu nyaritakeun buludan cenah Kangjeng Nabi lahir dinten Senin, eta jelema ngaji ti mana? Henteu maca kana berjanji kubailal fajri. Ari bijil fajar lain beurang lain peuting. Bijil fajar salat Isya teu sah, peutingna beak. Bijil fajar salat subuh teu sah, beurangna can datang. Mata Kangjeng Nabi lahir ka alam dunya lain beurang lain peuting tapi kubailal fajri bareng jeung bijilna fajar. Ceuk Allah Kangjeng Nabi lahir bijil fajar ka ibu-ibu inna arsalnaka syahida. Mere contoh ka ibu-ibu di mana hoyong ngagaduhan murang kalih anu soleh anu solihat ati-ati ngalahirkeun ulah janji burusut tingali Kangjeng Nabi lahirna bijil fajar gitu dicontohan ku Kangjeng Nabi lahir bijil fajar ieu mah alah tengah poe nyata wajes budakna teh eta salah praktek gitu ieu mah contoh kumaha cenah entong kumaha Allah geus mere contoh inna arsalnaka syahida Nabi dilahirkeun ka alam dunya teh syahida supaya jadi contoh balarea itu nyaeta lahirna kahiji Kangjeng Nabi mah waktuna teu janji tapi kubailal fajri bareng jeung bijilna fajar salah we tina waktu eta sulit menerkeun budak salah waktu itu urang di orang macul ku tetangi belenyang wa Isya ka sawah mau aya nu ngancuran teu kadeuleun gitu duit ge mau burung dicokot deui da ditempo isuk teh eueuh nu macul puguh maculna peuting gitu kajian aya tapakna ge dabongan teu katemong nu maculna urang ge kitu pada teh ka ibu nya ieu mah ilmu da ceuk agama ge kan jelema Islam mah kudu mau ngahaji aya wah duit rek kumahakeun itu pan ku alo ge diampura jelema nu teu mau ngahaji da ilmu teu aya duit teu aya nya geus di lalemur pan gitu ayeuna lamun ceuk agama lamun hoyong ngagaduhan murang kali anu soleh solihat wayahna ngalahirkeun teh brolna kudu bareng jeung bijilna fajar itu atuh kumaha entong kumaha pan Allah kudrat irodat kersa kawasa penta ka Allah supaya lahirna budak teh ulah janji keur Allah mambuheut inna mal usri yusra setiap masalah teh inna mal usri aya nu sulit keur jelema ceuk Allah yusra keur aing naon nu sulit entong-entong kayang jelema nyieun langit teu ngenta bantuan komo tiwang urusan jelema asal yakin kana murahasina Gusti penta ka Allah itu ya yang budak lahir biji diantep nya sahidangna budak teh itu aya nu isuk-isuk aya nu tengah poe aya nu lohor nu asar aya nu Isya jeung aliran ongkoh yah untung teu laleungit ya budakna perjuangkeun kumaha carana supaya urang ibu-ibu terutami dari bapak-bapak mah kana ngalahirkeun mah angkat tangan ya Pak soak we nya jeung tibatan kudu ngajuru mah nya sudi ya nek ka mana bijilna teh jelema gitu kaduana wa baraja sallallahu alaihi wasallam wadi'an yadahi alal ardi rafi'an rasahu ila sama'il aliyah kaduana eta Bu di mana hoyong ngagaduhan putra anu soleh anu solihat dabongan lalahirna ti ibu syariatna hakikatna mati Allah ai bapak sareng ibu mah cuma jalan antu adul amanah
matak cek Allah ka bapakna innallaha ya'murukum an tu'adul amanah. Anak teh lain nu bapak lain nu indung sabab teu aya jelema nu bisa nyieun jelema nu ngadamel jalmi mah Allah ditamut wadah ramana sareng ibuna ngan sateu acana ka ibu ka bapak heula. Di mana cicingna teh budak di bapak minasulbi wat taroib. Urang teh ngawitan ngancik teh dina tulang tongong bapak kusabab kesal dina tulang tongong bapak ngajleng kana patuangan ibu. Itu kabek dina beuteung ibu baru lahir ke alam dunia. Jadi ibu sareng rama eta cuma ditamut wadah Allah keur ngadamel jalma namut wadah ka bapana jeung ka indungna. Matak bro lahir ke alam dunia cek Allah Ta'ala antu adul amanah mi HP ieu jelema tiap mi HP barang batur. Anak teh lain urang tapi nu Allah dipihapkeun ka saha wal aslu qawiyun diamanatkeun teh ka bapakna teu aya keterangan nu kapena ku abdi tulisanana ibu-ibu nyusuan budak ngamandian budak ngeyong-ngeyong budak teu aya naon sababna da asalna ge budak mah tina tulang tongong bapak. Matak barang gubrak teh kawajibanana bapakna antu adul amanah titip kami ieu jelema kitu cek Allah ka bapakna eta anu nyusuan teh kewajiban bapakna eta teh lain kewajiban indung. Itu da susu nu aya di indung mah eta mah cocokan bapakna gitu lah salah alamat itu atuh dicokot budak bapakna rek nyaon naon ulah sok ngarurugi maneh itu matak badami itu bapakna sasadu ka indungna makna kami boga amanat ti Allah anak buktina cek Allah salah sahijina kewajiban kami teh nyusuan ieu budak hansing inget pandi kami mah aya susu teh hiji-hiji nage paranti emak han ku sabab ayeuna boga budak jadi wayahna we kudu adil aya sesabudak kopter emak aya sesa emak keur budak gitu molotot indungna cok indungna montong eta mah susu aing teu beunang diganggu atuh budak paeh meureunnan tah ayeuna mah kieu waliasula ata dulu urang teangan jalan adil-adilan supaya salamet sararea pandi emak teh susu teh aya dua jadi anu hiji urang bikeun ka budak nu hiji coeun bapak tah kitu tadina gitu jadi we adil anu aya di bapak mah eta mah teu meunang diganggu khusus keur emak gitu eta perjanjian tadina kusabab budak mah baredegong karek dijil oge sok mana budak nu bager teh barang beraja bro dengan juru budak disusuan ku indungna nu hiji dikenyot ku budak nu hiji dicook ku budak bapakna tempo nyot teh kabagean tadi dia bapakna sok kedung ka budak mah cek bapakna ai bagian aing mana sia ka karek dijil ge rarabuan kitu komo lamun geus gede matak budak mak kabeh ge sakumaha bengal budak ku bapak mah sieun nasabna rumah sa bapak dog di barang bereja keneh nya gitu budak mah eta teh perjanjian mah hiji ewang bae teh nya matak bapak nama lamun nempo orok teh lain bunga brileng sia teh ka aing sak banyak gitu nya ada teh kewajiban bapak ngan nabi nu diperingati ayeuna nyaheun ka bapak-bapak da urang rumah tangga teh lain sesoroh paeh bah sok ayeuna bayangkeun ku bapak lamun gaduh istri nyangu ku urang nyeusuh ku urang ka sawah ku urang ngais orok ongko jeung macul ka boler wah saminggu ge paeh lalaki mah gitu nya matak cek nabi atuh aing ngarasa ripuh mah ku pagawean ti Allah kami ngameunangkeun pek ieu pagawean teh bagi dua jeung pamajikan mata ku urang wajib diomongkeun ka istri urang nyai geulis istri akang ieu akang rumah tangga teh da lain hayang paeh hayang senang hirup itu ngan tugas akang teh ribet geuning ieu
ngancek Nabi menang bagi dua bikin we ke urang ka istri kudu ikrar teh Nyai salami dipihukum ku akang usum nyangu pang nyangukeun mun aya sangunana usum nyeuseum pang nyeuseumkeun mun aya seseuheunana lamun dipareng gaduh lungsuran putra panguruskeun eta budak mun kayan akang keripu dipareng jeung rezekina gaduh bumi mun barala pang beresihankeun eta imah kakara dibantuan ku Allah yajibul mar'ah tatba'u ala sayyidiha kewajiban istri wajib taat kana piwarang caroge jadi nyangu nyeuseuk kukumahan kakarek diganyar ku Allah Ta'ala mun nyangu nyeuseuna aya piwarang ti caroge kitu ieu mah pedarasa geus gaduh salaki nyangu hidang nyeuseuk hidang nyamal boga ganyara naon sababna tita saha nyangu Allah tenita salaki tenita ai urang nyangu nyangu tita saha mata rugi rumah tangga di akhirat itu dan nu taat mangalaksanakeun parentah lalaki teu marentah urang kalah nyangu ibu-ibu nyangu tita saha tah ieu kudu make ilmu dina setiap langkah supaya jadi ibadah teh eta ujungna Kangjeng Nabi lahir ke alam dunia ngalah ka bapa nah ngalah ka bapa Kangjeng Rasul mah lahirna ke alam dunia teh Pak ibu nanangkarak Siti Aminah Kangjeng Rasul mah lahirna nang Kuban wadian yadahi alal ardi napakeun dua dampal panangan ka bumi rofian bari nangkatkeun rosahu mastakana ila samail aliyah ka langit nu luhur kesimpulan Kangjeng Nabi mah barang beroh teh ngalah ka bapa nah ngalah ka bapa pan bapa nage nyieuna nangkub matak bijil ge kudu nangkub deui eta ngaranna ngalah ka bapa matak budak kena soleh itu lamun bijil nang karak mah kacau itu matak mumpung dilebet keneh elingan kade kitu lamun bijil kudu ngalah ka bapa maneh da bapa maneh ge uyak-uyak nangkub sia bijil kudu nangkub deui tak kitu uraian ringkas sejarah lahir Nabi anu kapiatur anu sae mudah-mudahan janten ilmu nu mangfaat barokah nu lepat nama abdi nu nyarioskeunana bapak nu ngupingkeunana ibu moga-moga urang sadaya aya dina magfirah Allah Subhanahu wa taala yuk tisemet ayeuna kapayun urang diajar ngeureuyeuh ibadah nu kiat urang nu mampu urang sarengan ku ikhlas jeung kurido yen megawe ibadah lain atas dasar perintah Allah tapi ngabdi urang ka Allah sabab lamun kudu mayar badan urang ka Allah nek boga sabaraha triliun duit keur mayar cepil we geus moal katanagaan Allah mah cuma mere dibarengan ku nyaah bisi cilaka ku ibadah nu kiat urang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.